hatenya tentang hate gitu. Abi pada ngebahas hate sedikit. Kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala saestuna Allah Subhanahu Wa Ta'ala eta yang dulu ningali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ila suwarikum kana gambar wajah ulang wa ila absyarikum jeung kana kakayaan ulang wa inna mayang dulu pastina sareng pastina ningali Gusti Allah fi qulubikum dina hate urang sadaya aranjeun kabeh. Oke bunyi lamun jalma hatena diurus beres hate pasti sakabeh anggota beres moal daek ngalaksanakeun anu teu pararuku. Da hate mah naon iku raja. Aya hate mah raja. Geuning aya dina kitab ari hate teh al asru as-salisu ari asal nomor anu katiluna eta annal qalba sanyanyana ari hate eta malikun raja hate teh raja mutoon anu diturut. Jadi hate teh raja anu diturut ku sakabeh anggota badan. Waroisun jeung pamimpin mutabang anu dianutan. Pemimpin anu dianutan. Jadi hate teh pemimpin anu dianutan ku anggota badan. Wal anu mangka ari sakabeh anggota kulluha tegesna sakabeh anggota mutabang eta anu nah ibu ari hate teh cenah raja. Lamun hate bersih pasti anggota badan ge bakal bersih. Moal ngajalankeun anu teu unik. Maka geuning ibu ahli-ahli tasawuf mah ahli-ahli zikir mah hate teh cenah zikir. Jadi hati urang teh cenah zikir eling terus ka Gusti Allah. Ari ngaran Gusti Allah teh seueur ibu ngaos naon maca subhan Allah terus la ilaha illallah sok wiridan ibu geuningannya dina sabada dina tepan alhamdulillah 33 kali urang geuningan terus alhamdulillah kenapa subhanallah 33 Allahu akbar 33 kali. Lamun urang bisa elingnya hate terus ka Gusti Allah pasti urang bakal naon bakal moal ngalaksanakeun pagawean-pagawean anu dilarang Gusti Allah. Terus taat ka Gusti Allah. Maki ari hate mah ceuk dadi raja. Lamun raja beres sakabeh anggota ge pasti beres. Seperti ayeuna di pimpinan. Lamun pamimpin goreng pasti handapna garong. Dan urutan naon raja teh raja goreng pasti kabawahanna goreng. Saur Kangjeng Nabi cenah Bu ari hate teh kieu inna fil jasadi sanyanyana eta tetep dina jero hate urang sadayana mudghah ari sabupada ida sholahat di mana-mana beres eta si mudghah sholahat jasadu kullu
maka bakal beres jasad sakabe jasadnya. Warga pasadat jeung di mana-mana ruksa atau goreng etas mudwo pasada jasad pun maka bakal ruksa sakabe jasad. Jadi maka orang itu jagalah hati dirinya sekali ini, jagalah hati jangan konodai gitu tadi mana apa takkan ibunya hati teh raja di raja anu kurang dinaon dijaga bagi lamun hati geus naon siga urang bakal naon bakal kacau. So lamun urang nyangre ke mana-mana tapi lamun hati lempeng beres bakalan lancar itu. Namun cenah ari mudgo itu ai mudgo teh ai kol hate jadi segumpal darah dina jero urang teh hate hate teh urang teh ulah naon kudu dijaga ulah sampaikeun aya sifat iri dengki jail tania anu karituna teh kusabab hate urang ya kan pasarga dosa anu akhirna jadi WH hasud cik ari hasud cik bageula teh kumaha ari hasud teh teu ngeunah ningali batur meunang ka angeunahan teh hasud nasana dina iri dengki goreng naon hate mata urang kudu husnudon teh salamana kajalmi teh amin naon beres roes batur salam misalkan kembali saya tambahkan naonnya agar palausi kan beres tapi lamun salah jelema kurang di lawanan putih rokah bu tak lamun urang enjoy we batur misalkan ka urang nyiri kepe tanya orang bencana artinya situ we lamun urang hayang beres roes salamat dunia akhirat itu karena saya bu. Jadi ari ATT raja sakabe anggota badan urang sadayana pasti bakal turutna kana cek HTT kana leungeun teh manehna sok buka Quran terus sekieu teh sok maneh macana kan kumaha teh lamun cek HT tuh paling situ tuh bawa duit kan jadi kasarina HT tak HTT raja itu bu atau saya proses itu